kantong ya mushaf, wasundukuhu lan peti ya mushaf, madama salagi langgeng ya mushaf fihima ing dalam ya kain lan sunduk, wa yahilu lan halal opo kolbu wakil mushafi ambulak balik lambaran mushaf Quran, mushaf maksudnya Quran ya lebih bingung. Opo kolbu wakil mushafi ambulak balik lambaran Al-Quran biaudin kalawan nganggo kayu, illa inin pasolat angi lamun narima pisah opo alwarqatu lambaran wahamalat lan cumantel ya wauko alaihi ing atase ya au wayahilu lan halal opo hamluhu mawaya mushaf fi matain ing dalam banda illa in qasoda angin lamun neja si wong al mushafa Al-Quran wahdahu hale sawiji ya mashaf bil hamli kalawan gawa wayahilu lan halal opo hamlut tafsir mawa tafsir Al-Quran in kana lamun ono ya tafsir iku aksar khabar kananya iku aksaro leuwih akeh minal Qur'ani saking tiniman Al-Quran yakinan hale yakin gitu. Wala yamna'u lan ora nyegah wong as-sobiya ing si bocah sobi ini al-mumayyizakan pinter mimmasil mashafi bayane saking jepok Al-Quran wa hamlihi lan mawa Al-Quran lihajati ta'limi karena butuh ngaji. Faslun al-qawl wa yahrumu jeung haram haruma yahrumu sifat musabbahah haram bil hadasi kusabab hadas al asgori anu leutik hadas leutik na
batal wudu. Kusabab batal wudu haram. Gitu. Batal wudu mah hadas leutik. Ta naon as-sholatu salat farduha wa nafluha haram kusabab hadas leutik batal wudu teh salat rek farduna wa nafluha atawa sunatna. Salat fardu haram kusabab hadas leutik teh nya atau batal wudu teh. Salat sunat oge haram. Malah mah cenah nisbat dina salat mah hadhil hurmatu minal kabair. Haramna teh kaasup kana golongan doraka gede. Tah tak sing bener diajar wudu. Ya. Jadi wahadhil hurmatu minal kabair binisbati bis shalah. Ya. Jeung ari ieu haramna atawa ieu paharaman minal kabair asup kana rombongan dosa-dosa gede lamun dinisbatkeun kana salat. Malah wanahwiha jeung saumpamana salat model toaf batal wudu maksa we toaf. Ye, rek fardu rek sunat. Ta salat fardu batal wudu. Sedengkeun tarawih aya nu ieu kacai angel miluanna sunat ieu haram san. Sanajan salat sunat kabair doraka gede. Wuduna mah wudu. Ngan wuduna ruksak. Sami bareuna eta. Ya. Ku wuduna teu matak ngaleungkeun hadas leutik. Hadas leutik bareuna eta. Derwe salat haram. Jadi meunang ganjaran gede, jadi meunang dosa gede tina salat. Gitu ya. Terus bercanda aja apa turun adanya. Jajan aja deh. Kami namanya Pak anu ngabatalkeun karena wudu nanya. Jadi dia. Sabudu teh aya batal terus ada ya. Aya ruksak. Beda batal jeung ruksak beda tuh. Ruksak pasti batal. Gitu ya. Batal jelas ya. Kayak gitu. Ngan ari ruksak mah ari batal mah pupuhkeun ku salah sahiji anu sabab jadi sabab ngabatalkeun kana wudu jelas batal. Ari ruksak mah justru wudu anu ruksak. Ya. Surahna umpama ngumbah anggota wudu teu sampurna rusak tah. Luluncon. Mentak diterangkeun dina hadis geuning wailun cenah. Ari siksa nu luar biasa ieu dicawiskeun keur jalma anu ngumbah mumuncanganana lalawara cenah. Lumah mumuncangan lalawara limung noel-noel acan kecemplungkeun we ka cai ting lantis ting well nya saru Kanjeng Rasul. Ya, siksaan luar biasa karena naon teu sampurna wuduna atawa ruksak wuduna haram salatna. Ya. Nah, hurmahna di dieu teh wa hadil hurmatu minal kabair. Paharaman pelebah dieu teh asup kana rombongan kabair, doraka gede.
gitu. Ya orang sih percaya nya da wudu di bawah heula pirang ku can ceureuh kenehnya asana teh geura. Tak kitu. Ai direhab mah kudu ya. Pan urang ge boga iman asa weuteus teh kuat anyar keneh li. Geus nahun-nahun mah kudu aya rehab balik. Nah gitu ya. Ya. Wastihlalu zalika ma'al hadasi kufrun. Ya, jeung lamun ngahalalkeun kana tersebut kana salat kana toab halal ceuk tekad urang maksudna boga patekadan halal kana ngalaksanakeun salat atawa toab ma'al hadas sarta hadas kufrun eta hukumna kufur temudakan minal kabair la adus salat batal gitu malah hitutna dengan sakali ieu salat justru nu sakali nu ngabatalkeun ya nu kadua katilu mah teh buku hitunganana sada kali suara bukas dina hadas ya beda ya lamun dinisbatkeun kana nyabak Al-Qur'an ya jeung mawa kana Al-Qur'an ieu mah lebetna kana sogoir ya ning wa minas sogoiri binisbati lamsil mushafi wa hamlihi. Jelamun dinisbatkeun urang nyabak Quran mawa Quran teu boga wudu dosa ngan dosana sogoir. Dosa leutik. Dosa leutik dosa ulah apa dosa. Atuh ulah rek coba-coba sakali leutik. 2 kali 2 leutik, 3 kali 3 leutik. Nah, gitu. Ya parentah di Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi teu meunang nyabak Quran dina kaayaan hadas. Gitu ya. Gitu. Jadi urang ulah rek wani-wani ya. Gitu. Coba kada Quran gitu ya. Urang batal wudu. Dosa. Haram ngan beda tingkatna karena dosa leutik. Tah kitu nya. Itu seperti urang batal wudu salat. Itu mah kabair. Komo gitu malah salat wudu-wudu teuing. Eta mah kufur.